Di hiji sakola favorit, aya 3 urang siswa populer anu disegani. Maranehanana nyaeta Kori, Ririn, sarta Feni anu biasa meunangkeun naon oge kalawan duit. Balik ti kantin marehanana balik deui ka kelas. Mas, kan urang kantin yuk. Ayo, tutup kerja sampai ke sana. Kuring oge euy. Kalem. Nah, Cok. Duit kuring leungit euy, marane nempot teu. Kang sabaraha? Coba pariksa deui, mulai wae nyalap. Mungkin bete urang teh kene, da bete urang teh nendem duitnya di dieu. Leuheung ada wae kabeh tasna kon. Antosan garada manehna teh wae pas kabehanana geus di jero kelas. Mantengeun kan sarua sajena kon. Nyambal satu ah. Naon? Manehna yang menggali asis kori teh sabaraha we? Nyantosan garada wae kabeh tasna. Ya, iya duit nah, ya duit abdi, cek bayar sekolah. Nya, kenapa disebut? Urang kan dia nunggu pagi-pagi bapaknya sorangan, jadi. Ternyatanya bawaturan kuring salama ieu kuring dianggap benar, dianggap jujur, eta kieu. Turun, mana teh sadar diri atuh kurang naon kuring teh ka mana teh. Soal rasa takut bobo anu manehna. Saterang anu ngosana amasan beda. Mustahil, kuring yakin eta duit kuring, soalna mana mungkin si Nurul boga duit saboga eta. Nyantosan kayak masalah di situ, kelas aya nama kan kerja kosong. Kayaknya mana lebih tenangkan hal teh di luar. Ayo, yuk. Terus lanjut, lanjut deui. Tapi nama kami dulu tadi. Lamun maneh teh salah, nah kudu sieun. Urang yang dosa anu mau diteka. Hah, saha? Tiga. Raden Candan ayeuna waktuna kabeh hafal saha anu nyokotan di sekolah. Si Ririn Jadi mana Rin? Ada ngambek, mangga. Apa serang mengajarin mana sama dia kuring sedih. Coba geran, geus kuring dianggap best friend abi. Maden nyieun kuring robah kon. Maden memaksa kuring pikeun nunjukkeun gaya hidup maneh kuring jadi hate kon. Leuheung ada wae kamu tasna kon. antosan garada manehna teh wae kabehanana geus di jero kelas. Pertengahan sarua anu saja kon. Contoh sekolah. Leuheung ayeuna urang ke kantin, ajen urang anu traktir. Allah dipegang. Leuheung, lu aku aja ya. Minta bantuin dia.